Alam dunia meuni gempar ku panyakit anu anyar, corona ceuk beja nular, manusa loba nu sasar. Panyakit anu bahaya lain panyakit corona, tapi anu sabenerna sieun maot cinta dunia. Hariwang hirup teu dahar, usaha sieun teu lancar, hirup sieun teu beunghar, kana toat jadi bangkar. Nu maot disangka korban, maotna pedah dadakan, mayitna teu diurusan, geus ninggalkeun kaparduan. Nyaritana keur ikhtiar, bisi panyakitna nular, hatena loba teu sadar, pikih tauhid geus udar. Nyareatna leuleuwiheun, pikihna teu digurukeun, ikhtiarna dipaksakeun, nyomot dalil diakurkeun. Tauhid ukur ditalar, hatena angger teu sadar, kana kodo sareng qodar, imanna betah di dasar. Mubtadi'inna teu lepas, hatena teu pati awas, hirupna loba kareuwas, loba sangka anu teu pas. Ulah nyangka jabariyah, ulah nyangka qadariyah, da urang ge can paruguh, boa lain ahlu sunnah. Nu sae mah teh sadar, maot teh hal nu ilahar, najan taya sabab anyar, teu kaluar tina qodar. Kiceup manusa diatur, nyawana ge geus diukur, rizkina moal ku batur, bakal jadi ahli kubur. Nyareat reujeng ikhtiar, sing lempeng dina tujuan, seja ibadah diniatan, seja ngudeg karidoan. Mugi ieu ujian bisa ningkat keimanan, pasrah ka anu kagungan, nyatana ka zat pangeran. Wabah nu dipaparinkeun, mugi enggal disingkirkeun, umat cing disalametkeun tina